lagi tinggal. Dia saung. Tihang saung tuh tinggal. Tihang saung jadi. Kuring pada dialai. Nah, terang itu noncing. Nah. Jadi saung apa gini? Sim kuring kemarin nu naros. Kang cenah upami kange parab pakan ternak ku daun gamal hungkul saya teh. Daun gamal teh nu kieu wargi tah. Daun ki hujan di sim kuring mah atanapi anu nyebatkeun kari kireura. Kali kireura aya deui nu nyebatkeun cebreng. Sawana mun ditancapkeun eta kieu tah. Cep langsung reng jadi. Tareh mentak ieu tihang saung tah. Ah, tihang saung ku tangkal nu kieu. Anu maksudna teh itu supaya awet sebab tihangna engke jadi gaya. Gaya. Anu kieu ya daun cebreng teh atanapi daun gamal. Upami dianggekeun parab kudu kieu hungkul saya teh. Ai sim kuring mah teu ngarekomendasikeun warginya. Soalna nu kieu mah disebutkeun ge rambanan atanapi pakan tambahan. Upami tiasa mah teh kenging gitu teh kenging diwungkulkeun ku nu kieu. Naon margi? Nu kieu mah soalna pahangna rada lumayan. Tuh, pahangna teh rada tarik gitu. Ngan upami sebatas kangge rambanan mah pakan tambahan teu naon. Mangga teh ting. Ngan upami bade ngawungkul mah menurut sim kuring pribadi mah gitunya sesuai pengalaman teh kenging kudu kieu wungkul mah. Tetep we anu saya mah jukut mah gitunya kangge parab mah dicampur-campur. Aya jukut handapna, aya jukut biasana, aya rambanana. Sim kuring oge nu kieu sok diala gitu ngan sim kuringnya tara ngawungkul. Jeung tara seueur teuing ngahaja nu kieu wungkul. Kitu tah warginya. Mudah-mudahan we sing kaanggo waleran ti sim kuring. Hatur nuhun ka wargi oge sim kuring anu sok nonton kana video sim kuring mudah-mudahan sing sarehat. Tekeng hilap semangat.